sabarna eta budak tua. Gusti nu agung mana teu geunah hate. Teu aringeteun kitu ka inungna, bari inungna sorangan kasepian. Kira aku kudu kawin deui. Astagfirullahaladzim, fokus kudu neang budak, ulah waka mikiran kawin deui. Astagfirullahaladzim, jeung saha nu daek. Ai mah ebrot biasa wayah kieu sok aya sana. Aya. Oh, si atuh urang teh heula. Tuh, siga itu tuh. Oh, bener, siga nama itu tuh. Sanap yo, buru dah. Urang ngalah urang ngaliwat. Sendalna lahan malah. Bisi palid deur. Wah, urang euy. Aya urangan eueuh. Ayo urang ngalah urang ieu. Sok lamun manggi urang asupun ka dinya. Tadi aleur nya. Urang. Ayo beuh, urangna. Tah, tulungan urangna. Kurang mah. Sok eta. Ipan! Keur naon? Ngalah urang bibi ka mana? Bibi rek neang mah ebrot. Oke. Mae baan dukun lain. Sadarkeun cenah poe kemis kapan? Bibi apal cenah mae bro sok tapa poe kemis. Eta teh keur ngahindaran Bang Emo. Wah, manya. Aslina. Bibi rek naon kitu ka mae bro? Rek lebaran timah atuh timah teh ulang peuleum mae. Ulah bibi musik teh ah. Ah, maneh masuknya nyawana. Aslina lamun aya masalah ulah saya juga dikadukun ya. Karunya sih mah. Geus teh zaman atuh ayeuna mah. Ah, maneh mah kosong kilang sakti mah ebot teh cenah bae. Musik bibi ulah. Moal urang teang atuh ieu jeung maneh. Amu. Bae moal ngilu mah tapi Ulah dadekan ah perkara dituan. maneh mah. Mending ngalah urang di lah di dieu. Oh, sok. Ayo loba. Mae bro teh meresahkan. Kudu rada dicegah ieu mah ieu. Barudak lah. Urang geus tuh bawa urangna tuh. Teh poe kemisnya kapaksa aing teh nyumput deui di dieu lebang emok rek nagih ka imah aing
aya jelema juga naya ka dieu. Bingung. Rek bayaran di mana ieu nya? Jangan diwari pembayaran bingung. Ya pasti ayeuna bakal aya jelema aya ka dieu. Bingung pembayaran. Oh, aya perlu. Geus apal. Jam sabaraha ieu? Jam 10. Jam 10. Jam emok jam dahar. Datangna jam 11. Jam 1 we balik deui ka imah. Ih, heuh, bae heuh siap. Bunuh diri, dosa hari mana bunuh diri? Iya atuh bro. Di mana hari mana? Sama ya bro. Oh, ayo makan dukun ayo. Oh, jodoh ngajak ka dukun hari mana? Udah abis makan budak teh kapangi, udah cerai sama geus. Ikhtiar mah ieu ulah ka dukun, ulah make perantara batur ngadoa mah langsung minta ka Gusti Pangeran. Atuh udah geuningan can ka ijabah wae mah teh. Kudu nanaon oge kudu butuh proses meureun hatena Siti can lunak can hayangeun balik meureun si Sam can mangi si Siti da geus janji ka emak mun pangi karek erek balik urang cobaan heula we sakali we gerahayu dukun dicoba-coba pek wae aku mah we ngan Dewi mah geus mere saran ngan peda lamun emat teu nurut Dewi mah moal kawin nah hari mana ngancam teh kitu atuh da ka hiji eueuh nu daekeun tah eta anu bener mah anu mane ngancam teh kitu mane mah atuh hayu atuh di mana Imam Ebro teh hari mana minang ngaprok anu kitu geuning meuni apa arek ngancek batur geus ieu cenah geus ahli pisan gurayu urang teh bandat deukeut beradi atuh hayu ngancamna jeung mung kawin mau ge hayang kawin deui rek bunuh diri urang mah diitaeun tinggal itu ayo mak cek kade laluan urang jalan ka dieu tinggal jalan nah ari mana Dewi aduh masih ngancam atuh da itu si Gabi Deminya jeung si Ma itu kurang tujuh yuk kacaukeun lah yuk kali dalam mana dipikir-pikir loba bayaran tarima we lah aya pelanggan oge
imah nawi? Nah, halo si ngadukun teh. Cuma mau ngontrak. Kontrak. Nah, aslina orang mana gitu? Muka tuh mah tolong baca tanya iya wi arek assalamualaikum ucap wae. Assalamualaikum. Nah kadukun assalamualaikum aja. Baik, mudah Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari asup. Assalamualaikum. Cacing di dinya. Cari di dieu. Abi balik ka otak heula. Haradangnya. Nyaman. Buka heula. Ketempo keninganannya. Gelis banyak kaset. Saat udah berobat teh. Iya, Mak. Berobat naon? Mak. Stop. Geus nyaho. Kok nanya? Geus sakti, geus nyaho cenah. Yang kawinnya. Ente. Naon atuh? Nangan budak abi mah budak abi areueuh. Kaijin yang budak kaduana hayang kawin da kesepiannya. Iya sih. Apaan? Cicing. Lain ngomong. Ari mana nanaonan? Musrik cik Ustad ge. Hayang kualat. Musrik pulang lagi dia. Si mana naonan sih? Video ini. Dewi mau ngajak kok. Berkorban udah bingung. Ngata apa cek Pak Ustad? Kan kamari cek Pak Ustad teh. Karek dina pengajian. Mana naonan itu pakai ilegal lagi gituan. Sirik gitu. Kerajaan. Musrik. Iya deh naon deh. Kedudukan. Tong kabur. Kan ngomong teh. Cicing heula. Itu can malalayang aing teh butuh keur emo. Hei, kagak kabur deh. Ngacak-ngacak we dah. Jangan buka pakai ah. Iya jangan wadahan orang lumayan ya. Yang ini